Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Ki Demang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dalaramang palawargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring seja neraskeun hanca nu katunda sueur dongeng teh nya hanca teh dina judul Jawara Titutug cenah di mada parodinya parodi dongeng persilatan radio di Banten ya aduh masalah Jawara Titutug ceng maden kumaha lalakun salajengna ulah kamana-mana tetep panco di channel YouTube-na Ki Demang Gunung Halu. Namung satacana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula kanggo supados tiasa kenging notifikasi kanggo setiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa janten rencang anu ngahibur ka palawargi sadayananya dina aktivitasna bari masake geroh nyeusuh bari santai nya bari nyi kopi bari ngadaweung oge di padamelan ya di tempat konveksi bari ngajait bari motong ngobras sagala rupana pokona mah di tempat rajut cenah di tempat cukur, di pasar, di pabrik, di kantor, pokoknya kum kadulur-dulur nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan. Oge teu sakadik wargi urangnya nu aya di luar negeri pan sok ngarupingkeun dongeng cenah. Janten landong kesel di ditu teh da atuh namina ge di luar negeri nya pasti rasa sono mahoyong engal-engal uih ka lemur. Sareng ulah hilap di like di komennya palawargi sadayana da bager. Sareng saumpamina palawargi sadayana ngaros kahibur ku ieu pedaran dongeng anu dicanakeun ku simkuring. Da simkuring masanes dina radio ngadongengna nya. Da beli bade nyawer da ieu kana nomor dana di dieu tah nya. Oge pami bade kana rekening aya dina deskripsi. Supados teu nyanggolong ting kana waktos, hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon dongeng anu judulna Jawara Titutug karya Kang Cepi Setiawan. Mangah kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung kocap kacaritakeun ceng maden Sanggadipa ngumpulkeun anak buahna manehna bener-bener yakin yen bangsat pasti ayana di Gunung Gejul. Rencana mah ceng maden sorangan nu baris mingpin serangan ka enggon musuh. Kumaha barudak siap ceuk ceng maden. Siap guru siap. Sakabeh anak buahna ngajawab bareng. Bapak-bapak kadang warga sadayana sakumaha anu geus diputuskeun dina sawala cunduk waktu ninggang mangsa ayeuna keneh urang salarea bakal tandang makalangan numpes kajahatan anu salila ieu jadi cucuk rungkang di wewengkon urang.
kuring salaku komandan operasi mual ngejat undur diri sok sanajan kudu nepikeun ka tarohan pati. Kitu deui kuring miharep ka dulur-dulur sakabeh boga tekad anu sarua oge salian ti eta kade panto jeung janela ulah poho dikunci, kompor gas obat nyamuk kade ulah poho dipaehan heula memeh urang miang. Rupina kitu anu tiasa kapihatur panginten palawargi sadayana. Wassalamualaikum. Cek Ceng Maden Sangga Dipa nutup pidato anu teu puguh ujung puhuna. Punten Ki Guru. Cek salah saurang murid instruksi bari ngacung. Aya naon? Ceng Maden Sangga Dipa rada kerung. Idin itu pun Guru, sanes abdi teu hoyong ngiring itu nanging dalah di kumaha itu pun bojo nuju ka kandungan. Katami bulan alaeun deui. Cek ki murid bari ngalengis. Teu naon. Ku kami diidinan balik. Cek Ceng Maden leuleuy tuluy bewara deui. Sok mangga ka bapa-bapa anu boga pamajikan anu keur gede beuteung wayahna ulah milu miang kuring mere idin mulang. Aya limana anu kaluar tina barisan tayoh nama sarua boga pamajikan gede beuteung. Salah saurangna aya Ki Dindin, aya Ki Kamusung, aya Aa Sugi. Berenang pamajikanana gede beuteung kompak. Ceng Maden ngawaskeun anu kaluar tina barisan tapi manehna heran. Tapi manehna heran nempos si Didin milu kaluar. Didin, pan sate bujang can boga pamajikan. Nah keluar barisan. Ceng Maden nyentak. Sumuhun Guru, pan pamajikan si Sukra nuju ka kandungan. Cek si Didin nembal lalaunan. Naon hubungan anak? Pan eta mah pamajikan si Ukrar nu reuneuna ge, lain pamajikan maneh, dapan maneh macan kawin. Cek Ceng Maden muncereng. Nya Guru, tapi abi ngiring ngareuneuhan. Cek si Didin haharewosan. Goblok sia, pokona kudu milu, eueuh alesan. Cek Ceng Maden nyentak bari nyepak. Punten pun Guru. Hiji murid sejena ngacung deui. Kumaha naon deui ieu? Ceng Maden rada kerung ngadua kalian. Duh, aya wagelan Guru, pun biang teu damang wales teh abdi melang. Cek murid anu sejena bari ngalengis. Teu naon, ku kami diidinan. Sok kanu boga anggota kulawargana anu aya nu gering mah komo mun geringna kacida wayahna teu meunang milu. Cek Ceng Maden bewara deui. Aya tujuhan anu kaluar tina barisan, di antarana si Didin oge ngilu kaluar deui. Didin, ka dieu sia. Naon deui sia teh? Ceng Maden yang ngangang. Punten Guru, pun biang oge teu damang ieu teh. Cek si Didin ngalengis. Ari sia sugan lieur nya. Pan hidung sate geus maot. Ceng Maden amek. Nya hilap. Abi lebet barisan deui atuh nya Ki. Cek si Didin bari nyekelan bujur sabab sieun ditalapung deui. Ceng Maden bati ngahuleng sabab sesa murid teh ukur tinggal 5 tina sakampung. Tapi niat keukeuh niat. Cadu kudu undur sok sanajan bari ancur lebur. Cek pikirna najan sesa saayana rencana mah kudu keukeuh laksana. Akhirna Ceng Maden mangkat diiring ku anak buahna. Kebat lengkahna katonggohkeun niat maluruh sayang bangsat di Gunung Gejul.
Gancangna carita Ceng Maden jeung anak buahna nepi ka tempat anu dituju. Panyangka Ceng Maden kabukti sayang bangsat kapanggih ayana teh di mumunggang Gunung Gejul. Mangrupa tempat model paguron, mangrupa tempat model paguron. Bre Ceng Maden nempo di tengah buruan aya Iswati keur ngabedega. Iswati teh Siti Habsah teh ya. Teu salah, ieu tempatna. Ceuk Ceng Maden mere beja ka anak buahna. Yakin guru? Si Didi nanya, uring pernah begalan jeung nu eta tah nu ngabedega. Manehna nu harita maling cangcut jeung kutang teh ya. Ceuk Ceng Maden bari nunjuk ka Siti Habsah. Oh, kumaha guru saterasna ieu teh? Murid nu sejena nanya, pokona jorag dong asa-asa. Serang! Kuduna langsung ieu nya langsung padungdung. Mana padungdung teh pohoy, teu disiapkeun. Ceuk Ceng Maden bari lumpat muru kaburuan dituturkeun ku anak buahna. Tapi edas suku Ceng Maden tikait kana juku. Kedebut labu. Hah! Cenah. Kuniang hudang deui bari meyegeung ngararasakeun ka nyeri. Perang tanding teh akhirna lumangsung antara anak buah Ceng Maden jeung anak buahna Nyimas Andari. Hanjakal anu ngajorag teh eleh jumlah meureunan jeung eleh kawani. Atuh teu sawatara lila oge anak buahna Ceng Maden teh serah bongkokan. Ceng Maden harita langsung adu hareupan jeung Siti Habsah. Bagi Aki? Cek Siti Habsah bari nyerenge. Mana Andari? Ceng Maden nanya. Nyimas nuju Mujasmedi. Ayeuna kuring anu tanggung jawab di ieu paguron. Cek Siti Habsah teuneng. Oh, jadi gitunya. Cek Ceng Maden bari pasang kuda-kuda. Teu kapok kitu Ki? Siti Habsah ngaledek. Harita mah kuring ngelehan. Tapi ayeuna kuring datang di lain rek eleh ngadua kalian. Ceuk Ceng Maden bari sabrut narajang. Siti Habsah ukur ngagiwar bari ngasupkeun tajongan. Ceng Maden teh eleh rikat narik serangan ganti arah kitu deui Siti Habsah bisa maca maksud Ceng Maden. Tajongan teh ukur pamancing serangan anu sabenerna justru aya dina leungeun kencana. Teu anta parah deui. Jubrod eta peureub asup kana iga burung. Teu cukup ku eta peureub belok arah ngabar sakilat ngarah kana dago. Jelebet. Eta Ceng Maden geus kabeunangan deui wae. Dayagdag atuh eta Ceng Maden teh ngadayagdag. Tapi Siti Habsah teu mere selah. Pikeun ngarenghap, manehna ngarangseg nyerang luncat ngalayang make jurus raga mangheulang. Niat nyakar beungeutna Ceng Maden. Sadar ngerasa kaancam, Ceng Maden mundur salengkah maksudna mah pikeun ngagiwar. Tapi hanjakal Ceng Maden teh ti soledat sabab lincak cangkang cau. Koleang gubrak. Manehna labu. Hiji kasempetan keur Siti Habsah. Beuki pogot atuh niat ngagunasikana. Ramu anu ramakah teh niat nyakar saharita ganti jadi kepulan peureub anu ngarah lempeng kana beungeutna Ceng Maden. Ceng Maden geus teu bisa pola alias mati langkah ukur pasrah we.
Antukna pereupna teh neungel deui dina cukang irungna. Ceng Maden nangkarak bari ngagoak. Eleh. Iraha meunangna Jawara teh. Ceng Maden geus teu bisa pola alias mati langkah ukur pasrah. Antukna pereup neungel deui dina cukang irungna. Antukna pereup Siti Habsah teh neungel deui dina cukang irungna. Ceng Maden nangkarak bari ngagoak. Siti Habsah keukeuh teu mere kasempetan naraja ngahmbatkeun suku katurek nenjrak beheung Ceng Maden. Ceng Maden bener-bener geus teu bisa ngakal sadrah narima bobor karahayuan. Memeh suku nepi kana beheung ngadadak sajorelat aya hiji ciri mapag serangan Siti Habsah. Bledag! Ujug-ujug pereup ngahancam memuncangan. Siti Habsah ngoceak reuas kabina-bina dumeh teu nyangka kitu jadina. Teu cukup ku eta, Siti Habsah oge leuwih reuas sanggeus nyaho sing horeng ukur budak satepak anu ngalakukeunana. Samemeh kareuasna paler eta budak teh geus narajang mindo nyerang, nyebrut aya ku teu kapalang nepikeun ka Siti Habsah kawalahan. Siti Habsah loba kabeunangan. Suku ingked-ingkedan katamah cangkengna asa potong gara-gara ditenggar sirah botak anu jadi musuhna. Bluk ngudupung teu usik deui. Sanggeus nyaho Siti Habsah teu walakaya, si Degil tuluy nyampeurkeun ka Ceng Maden anu masih keneh ngabebengkang. Sabot si Degil keur manggihan Ceng Maden. Nyimas Andari luncat ngalayang make jurus ragamang heulang. Ngarawu Siti Habsah nu jadi muridna. Ngan samemeh Nyimas Andari ngarawu ka Siti Habsah, manehna maledogkeun hiji bungkusan ka hareupeun Ceng Maden. Nempo Andari ngolebat. Ceng Maden cengkat bari jeung ngagero. "Andari!" Tapi hanjakal Andari teu malire. Ceng Maden ukur neuteuk bari jeung hanjelu. Tipu pendekar teh. Nyeleh wae apes. Erek nyerang disoledatkeun nincak teh canggang cahu. Tadi dikait kana jukut. Gustina. Aduh. Sabot si Degil keur manggihan Ceng Maden, Nyimas Andari luncat ngalayang make jurus ragamang heulang. Nunggus tadi itu. Si Degil ngadeuketan ka Ceng Maden anu geus ti heula sila. Bari nyekelan cukang irung ge si Degil teh ngilu sila adu hareupan. "Aduh, nuhun Jang." Ceuk Ceng Maden bari ngusap sirah si Degil anu botak. Santai we, Ilung masorana teh. santai we tuh Ki. Ceuk si Degil nyerenge. Untung si Ujang datang pas dina waktuna. Ceuk Ceng Maden bari nyusut getih jeung leho dina irungna. Teu era si Aki eleh ku awewe. Ceuk si Degil ngaledek. "Nya, Aki ayeuna mah loba sare batan ngalatih jurus. Aduh, sibuk Aki teh. Loba panggilan atuh dah. Keke, ari si Ujang teh saha?" Ceng Maden tumanya.
ngaran uing degil ki. Cek si degil bari ngaluarkeun bungkusan titipan guruna. Song dibikeun ka Ceng Maden. Ceng Maden muka bungkusan leutik pamere si degil. Barang dibuka manehna reuwas, eusina teh sarangka keris. Pleng atuh manehna ngimpleng nu boga sarangka keris model kitu mah. Kela. Nu boga sarangka keris model kitu mah ukur kijaki jalibri sobatna baheula. Sajeroning nyeklan sarangka keris, Ceng Maden nilik-nilik beungeut si degil. Naon ki? Melong wae ka uing. Cek si degil. Si Ujang teh murid tunggal Kijaki. Si Ujang teh murid tunggal Kijaki. Ieu hartina Kijaki teh mere amanat ka kuring lewat siloka. Sarangka keris perlambang maneh tajang. Kerisna nyeta Kijaki sorangan. Tah kusabab ieu sarangkana dibikeun ka kuring, jadi wayahna si Ujang kudu milu sementara waktu majeng kuring. Ngan di mana kuring butuh kerisna anu hartina kuring bener-bener butuh Kijaki, manehna siap ngabantu. Tah kitu Jang. Oh, naon ki? Ari ieu naon maksudna ki? Cek si degil bari mikeun bungkusan ti Nyimas Andari. Bungkusan ditampanan terus dibuka. Ceng Maden reuwas deui wae dumeh eusina teh ukur cangcut jeung kutang anu warnana kayas. Buru-buru bungkusan teh ditutupkeun deui bari pageuh di talian. Sieun beuneunan kanyahoan ku si degil. Era cigana mah Ceng Maden teh. Dina hiji tempat. Halo, Mang, Sarmang, halo. Oh, tuh nyamung nih, duh, kapaksa ari kieu mah. Kudu ngawatek Aji Bayu Sukma. Ceuk Bah Uso talang baga, sup HP teh dipesakan deui, gek diuksila dina luhur batu gede anu ngajentul di sisi lamping. Reup panon peureum kadua leungeun disilangkeun dina dada. Bah Uso talang baga ngawatek Aji Bayu Sukma. Hiji ajian anu arang langka sabab ieu ajian teh kaitung ajian tingkat luhur, ukur jalma linuwih jeung boga pangabisa luar biasa anu sanggup mibanda. Ceuk beja ieu ajian teh geus punah. Tapi sabenerna ieu ajian masih keneh dipiboga ku Bah Uso talang baga. Ceuk beja ieu ajian teh geus punah, tapi sabenerna ieu ajian teh masih keneh dipiboga ku Bah Uso talang baga jeung kaopat sobat-sobatna. Ari Aji Bayu Sukma gunana teh keur komunikasi jarak jauh. Najan harita geus aya HP tapi ieu ajian teh keukeuh dimumule. Mun dieu mah ieu nya telepati, bisa ngobrol jarak jauh gitu. Set. Delin angling dharma nih.
harita Bah Uso ngarasa sono kasobatna nyata Ki Imang Sudamana anu teuing di mana ayana. Ajian Bayu Sukma dipentang pikir panceg ukur banget Ki sobat anu disawang. Hebatna eta ajian teh bisa nyambung omongan mual eleh ku HP atawa talipun imah. Aji ceuli ngahi dikumaha saudara Kang Imangnya. Aji ceuli ngayung kieu mah minangka mah lain gitu saudara kira. Saudara Kang Imang mah Aji ceuli ngayung kieu ya minangka mah meureunna nada dering panggilan lamun telepon mah. Tapi da ieu mah ilmu telepati. Jadi nada dering teh ku cara ngahiung ceuli. Tara-tarati sasari pasti aya nu ngajak ngobrol ieu mah. Ceuk Ki Imang Sudamana bari tuluy sila jeung ngilangkeun leungeun dina dada percis kawas Bah Uso talang baga. Halo, Mang. Halo, Sarmang, halo. Cek Bah Uso gegeruan. Nya, halo. Sareng saha ieu? Ceuk Ki Imang rada kerung dumeh sorana teu pati jelas. Mang, ieu uing Uso. Ceuk Bah Uso nembalan. Deh, saha ieu teh? Duh. Sinyalna teu beres ieu teh. Kela sakedeung. Ceuk Ki Imang bari cengkat neangan tempat anu rada luhur. Nya. Ceuk Bah Uso. Uso ya teh? Ieu ente? Ceuk Ki Imang nanya. Bener Mang. Oh, kumaha jagur. Ceuk Bah Uso. Cager euy. Hadeh, sono euy. Kumaha kabar nu sejen? Eta Ceng Maden. Ki Jaki oge si saha teh atuh ngaranna teh? Sahanya pemurana gitu. Jadi sahanya Kang Imang ajengan Uso Ceng Maden sadinya jadi bahkan bangetna juga Jawa Kang Imang saja jadi kan ke bah jempol mah ieu jang penjahatna saja Ki Jaki geus ya jangan Uso Ceng Maden Kang Imang hiji teh saha kira-kira. Gila pikir ya jadi. Aduh. Kira balikan bebah hanyun eta cupkeun ya cager euy hade sono euy kumaha kabar nu sejen Ceng Maden si Jaki jeung si Anyun ceuk Kang Imang. Ceuk Ki Imang nanya balad-baladna. Aduh tuh nyarambung sejen mah euy. Oh ceuk Bah Uso bari nepak reungit dina pipina. Akibatna leungit konsentrasi dina meditasi mentangkeun telepati atuh tungtungna teh putus koneksi. Halo sok aduh putus euy sok ceuk Ki Imang rungah ringe. Teu lila ceuli Ki Imang teh ngahiung deui. Halo sok kunaon putus? Ki Imang nanya sanggeus bisa nyambung deui. Aduh hampura Mang euy aya gangguan teknis. Ceuk Bah Uso. Oh paingan atuh kumaha aya beja naon ieu teh? Ceuk Ki Imang nanya deui. Oh kieu Mang kuring yo ngadenge beja lemur sengklek ayeuna keur kacau mun bisa mah euy balik heula. Ieu kuring oge keur di perjalanan karunya Ceng Maden pasti keur butuh bantuan urang melang lain kuna naon ieu teh. Ceuk Bah Uso mere beja.
Duh, ku aya wae atuh. Moal bisa ayeuna ieu. Tapi ieu sok kuring keur aya proyek ieu teh. Tapi kuring pasti balik ke ganjangan beberes heula memeh ditinggalkeun nya. Ceuk Imang. Ade atuh ari kitu mah. Wayana nya euy, Lur. Demi lemur sengklek euy. Ceuk Bah Uso pinuh harpan. Ah, siap. Ceuk Ki Imang nyanggupan. Oh nya kitu we nya atuh Lur. Diantosnya. Mikum. Ceuk Bah Uso bari ngudar sila. Kumsalam. Ki Imang nembal bari sarua udar sila. Rengsek ngawatek Aji Bayu Sukma, Bah Uso teh ngadadak ningali aya 2 ciri manusia anu lempang ngadeuketan, sing horeng Nyimas Andari jeung muridna Siti Habsah anu teu kahaja ngaliwat ka eta patempatan. Basa anjog Nyimas Andari pok nyarita. Sampurasun Kisila. Cek Nyimas Andari uluk salam. Oh, rampes. Bah Uso nembalan bari panon teu boleh ngawaskeun. Ngiring reureuh ieu teh Ki. Mopo ieu teh kecapean. Cek Nyimas Andari bari ngalungsar handapeun batu. Kunaon eta budak? Jiga anu tatuparna geuning. Cek Bah Uso nyusul nanya. Ieu murid abdi nemean tarung ieu teh jiga nama tatuna memang parna Ki. Cek Andari bari ngalesotkeun Siti Habsah anu geus teu walakaya. Oh, cing. Hayang nyaho ku kuring rek dipariksa. Cek Bah Uso bari turun tina batu. Mangga Kisila. Bet kaleresan ieu teh. Andari atoh bari mundur mere selah. Gep leungeun Siti Habsah teh dicekel palebah pigeulangna. Bah Uso tarang baga mariksa kedutan urat jalan getih, terus manehna nyampa tarang Siti Habsah anu karasa panas. Sakedapan Bah Uso ngahuleng bari panon keukeuh melongkeun. Barang nempok mumuncangan Siti Habsah anu geuneuk, Bah Uso heran, tungtung calana Siti Habsah disinglidkeun saeutik. Bah Uso ngadadak reuwas, basa ningali geuneukna nyebar naik kana arah bitis. Oh, kuring minta tulung itu pang nempokeun eta geuneukna geus nepi ka mana eta teh? Ceuk Bah Uso nyarita ka Andari. Andari mariksa pingping muridna, sementara eta Bah Uso malik nukangan. Andari ngilu reuwas nempo biru geuneuk geus nyebar kana pingping jeung palangkakan. Aduh, cilaka Ki. Tos dugi ka palangkakan geuningan. Andari katempo bingung. Ieu mah kalayang lahang ieu mah. Lain kalayang lahang, tapi lain tingkat utama ieu mah. Ceuk Bah Uso ngagereuneng, lain kitu aing ngagereuneng mah. Kalayang lahang, tapi lain tingkat utama ieu mah. Ceuk Bah Uso ngagereuneng sorangan, hatena pinuh kurasa teu ngarti. Tapi harita keur manehna leuwih penting nyawa Siti Habsah, masalah sabab musabab mah lain nomor hiji. Bah Uso usaha satekah pola ngubaran Siti Habsah, dampal suku Siti Habsah diturih make kuku jempolna, getih nete sakeclak. Bah Uso napelkeun dampaleungeunna, dumadakan getih anu beureum teh robah jadi semu hideung jiga nu kasedot tina dampal suku Siti Habsah. Siti Habsah muringis bari keukeuh panon mah teu beunta. Nempo Bah Uso anu keur ngubaran muridna, Andari ukur teu lemek teu nyarek, tapi manehna reuwas basa nempo palebah pigelang leungeun kenca Bah Uso aya gambar tato aksara S, siga nama dijieuna teh ku geutah nangka. Da eta huruf S nanti nya siga tapak budug. Sarua jeung tanda anu dipiboga ku Ceng Maden. Ras inget baheula Ceng Maden pernah nyarita anu boga eta tanda teh ukur limaan, anu maksudna mah ngahaja dijieun babarengan keur pangeling sosobatan jeung duduluran. Tegue harita Andari yakin
eta jalma pasti sekeselerna ceng Maden sang Gadipa. Pang berekun nginum yo, tata, udah kusadar ayo nama. Cek Bah Uso ngageuing lamunan Andari. Oh nya mangga kisila. Cek Andari leuwas asa kagebah. Jadi kieu yo, ieu budak teh tatuna parna. Uring balak atuh bisa ngubara nepikeun ka tungtasna, sabab ieu tatu teh lain tatu biasa. Bisa ieu tatu cager sepinuhna, asal syaratna kudu aya heula hiji mustika. Anu katelahna eta teh mustika suligar. Cek Bah Uso bari cengkat tina silana. Mustika suligar? Di mana ayana eta teh Ki? Cek Andari semu bingung. Di jagat pasilatan mun teu salah nu bogana teh. Di jagat pasilatan mun teu salah nu bogana teh ukur duaan. Kahiji tah Ki Lutfi alias Ki Dalang Sukabumi. Anu kaduana Ki Entus Jempol teh. Kumaha tuh? Andari bati ngaharuk jeung katingali mikir jero. Tak gitu murunan. Eta mah we usahakeun teuing kumaha we carana mah. Uring amitan yo, miang ti heula nya. Cek Bah Uso bari indit ngaleos. Andari anu ngaharuk ukur bisa neuteup inditna Bah Uso talang baga. Nimas, Cek Siti Habsah lirih ngagero. kami di dieu kumaha karasana? Cek Andari bari ngaragap tarangna Siti Habsah. Sakinten ni hararambang ayeuna mah ngan masih karaos linu ieu teh. Cek Siti Habsah bari nguniang. Ulah waka loba gerak daguan we di dieu. Kami rek neangan kadaharan. Cek Andari nguniang. Nyi, ari nu mah teh saha? Siti Habsah nanya. Aduh, lain dita tadi nanya teh. Kami oge poho teu kungsi nanyakeun ieu teh. Cek Andari bari nepak tarang. Pemirsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui kanggo ieu jejer carita Jawara Titutu. Insyaallah kini urang lajengkeun nya kana bagian nu salajengna. Cag urang tunda di hanjuang siang, urang teu neueun di handeuleum sieum, paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.